In wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Sanulqi bakal nibakeun kami, cek saha teh, cek Allah teh, fi qulubil ladina dina pirang-pirang hatena jalma nu kumaha kaparu anu kupur itu aladina nibakeun naon Allah teh aruba nibakeun kana kasieun kana sieun bisukunil aini ku disukunkeun aina disukunkeun didinya ruba wadomiha jeung didomahkeun aina bisa ruuba bisa kieu sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bisa deui kieu sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bisa disukunkeun ain ru'na ru'ba bisa didomahkeun aina ru'ba teh al khaufa tegasna sieun waqad ajamu jeung nyata ngajam itu jalma-jalma kafir ba'dar tihalihim dina sabada arindit na jalma-jalma kafir min uhudin tina perang Uhud alal awdi kana mantog kana naon cenah kana balik wasti solil muslimina jeung kana nyerang kaum muslimin paru ibu maka diberi rasa sieun itu jalma-jalma kafir walam yarji'u jeung teu bisa baralik itu jalma-jalma kafir. Ta ieu mah surat Ali Imran ayat 151 teh panyokotan sholawat ru'ub. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sholatan tulki biharuba fi qulubil kafirin ya eta barang kadenge eta teh sholawat ru'ub menang nyokot tina ieu ayat Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sholatan tulki biharuba fi qulubil kafirin nu hartosna Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin ya Allah mugi Gusti masihan rahmat ka dunungan orang sadaya Nabi Muhammad tegasna anu jadi dunungan sakabeh anu diutus sholatan tulki biharuba kalawan sholawat anu nibakeun Gusti ku eta sholawat kana sieun dina hate-hatena jalma kafir. Tak sapertos dina ieu ayat 150 hiji surat Ali Imran
Allah teh ngajelas masih keneh ngajelaskeun kisah perang Uhud nya. Nuju ngisahkeun perang naon ieu teh? Perang Uhud. Bahwa dina perang Uhud para sahabat teh kaum muslimin teh disusupi kusaha ku jalma-jalma munafik. Saha pimpinanana jalma munafik teh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dina nalika perang Uhud balad-balad Abdullah bin Ubay bin Salul anu munafik milu jeung saha mimitina? Milu jeung saha mimitina mah? Rek perang Uhud eta balad-balad munafik anu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul mimitina milu jeung saha? Jeung kafir jeung kaum muslimin. Milu jeung kaum muslimin. Sabab munafik teh ada tenaon api-api Islam. Milu jeung kaum muslimin. Jiga we anu rek naon milu perang jeung kaum muslimin perang Uhud ek ngalawan kafir. Pas di tengah-tengah rek perang Uhud eta kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul jeung CSCS anu marunafik pas rek perang Uhud maranehanana kaum munafik kalah kana naon? Kalah labur. Alasanana kunaon pada kabur? Lah cenah make naon? Make milu perang. Lebar nyawa bisi paeh cenah. Lebar nyawa ngabela naon atuh cenah urang teh ieu teh cek saha teh? Cek jalma-jalma munafik teh. Lah cenah ieu urang baralik. Cek saha teh? Cek jalma-jalma munafik teh. Baralik weh. Baralik ah. Maka jalma kaum muslimin anu asli nya, anu lain munafik meureun naranyakeun, naon ek perang maraneh teh? Ek naon? Rek milu perang rek ngalawan kafir. Naon kalah ka malunur baralik? Cek saha teh? Cek kaum muslimin teh nya anu asli teh. Maka jalma-jalma munafik naremalan dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul. Nemalanana teh kieu. Nah cenah naon perang Muhammad nage lain nabi ieu. Gitu. Muhammad na oge lain nabi ieu. Islam teh naon, agama naon lah cenah. Kuring mah moal naon? Moal milu perang. Ayeuna ge da ti kamari oge kuring mah teu mengakui Muhammad sebagai nabi. Berarti ayeuna mah kapanggih we naonana. Kafir kamunafikanana bahwa manehanana teh api-api Islam. Penyusup gitu. Kumaha jalma-jalma anu Islam, jalma-jalma anu iman asli, kaum muslimin asli. Mari lu balik jeung jalma-jalma munafik. Henteu. Jalma-jalma anu iman mah teu marilu ka jalma-jalma munafik. Jalma-jalma munafik mah naon? Baralik. Kaum muslimin mah maju terus pantang mundur. Jadi jalma munafik mah malunur baralik. Ari jalma-jalma nu muslimah maju terus pantang mundur. Najan bukti nama naon? Eleh kaum muslimin tidak jadi saeutik. Da jalma munafikna naon? Malunur deui baralik. Nah, eleh oge aya manfaatna, aya hikmahna atuh. Eta ku elehna teh bisa katempo jalma munafik. Oh, nu malunur deui teh eta teh jalma-jalma munafik, kafirin teh gitu.
ku kateguhan jeung ku kasabaran kaum muslimin, ku naon deui, ku kaberanian jeung ku eueuh kasieuna jalma muslimin, sok sanajan naon jadi saeutik, maka Allah masihan naon pertolongan kasaha ka kaum muslimin. Kumaha pertolonganana nu dipasihkeun ku Allah ka kaum muslimin? Nyaeta Allah nibakeun, apal nibakeun? Nibakeun teh mere atulah. Allah nibakeun rasa sieun dina hate-hatena jalma kafir. Gara-gara naon eta teh? Pangna jalma-jalma kafir ku Allah dibere rasa sieun. Saur Allah bima asroku billah malam yunazil bihi sultana. Pangna jalma-jalma kafir dibere naon? Rasa sieun hatena kusaha? Ku Allah. Sabab eta jalma-jalma kafir teh osok ngarejeungkeun kasaha? Ngarejeungkeun Allah kana perkara anu eueuh hujahan. Sok naon cenah jalma kafir teh? Sok ngamusyrikeun atawa ngarejeungkeun Allah kana perkara anu teu aya hujahna. Naon? Nyaeta berhala. Jadi jalma-jalma kafir teh menganggap berhala teh sebagai naon? Tuhan. Ka Allah nganggap Tuhan, karena berhala nganggap Tuhan. Itu. Nah itu adalah ngarejeungkeun Allah eta teh. Jadi menyekutukan naon? Allah jeung berhala. Berhala jadi Tuhan aya hujahna teu aya dalilna teu. Kaharti teu berhala jadi pangeran. Teu kaharti. Jauh naon? Jauh pisan berhala dianggap sebagai Tuhan lamun dibandingkeun jeung saha? Jeung Allah sang pencipta. Kumaha jauh pisana? Ari berhala mah teu bisa naon? Teu bisa usik, teu bisa malik, teu bisa naon we. Kitu nya. Pak benda mati itu teu bisa naon tapi dianggap Tuhan. Diemple-emple merenya berhala teh lamun tina taneuh, lamun tina kai dipahatan merenya. Itu Tuhan anu teu kaharti nu kitu teh. Berarti jalma kafir teh anu sok menyembah berhala nyaeta tersesat sabab nganggap Tuhan kanu teu kaharti dijadikeun naon? Tuhan. Nu kitu dijadikeun naon? Tuhan. Tah kusabab maranehanana ngajadikeun berhala sebagai Tuhan, maka Allah mere rasa sieun kana hate jalma-jalma kafir. Sieun naon jalma kafir teh cing? Sieun ku kaum muslimin. Padahal kaum muslimin teh saeutik. Jadi dina perang Uhud teh kaum muslimin teh eleh. Secara naon mah? Fisik mah. Eleh secara fisik. Loba nu terluka, loba nu maot. Tapi kulobana anu terluka di kaum muslimin, kulobana anu maot di kaum muslim. Eta kaum muslimin teh sugan naon? Mundur. Sugan naon? Sieun dah henteu. Sugan kitu aing euy. Maot euy babaturan urang ge perang teh. Mung aing mung perang. Kitu teu? Henteu teh sieun saha teh? Kaum muslimin teh. Ari jalma kafir anu naon? Anu meunang. Kalah kasih. Anehnya.
Aneh teh Aneh. tapi nyata. Aneh teh tapi naon? Nyata. Ongko kaum muslimin anu naon teh? Anu menang Anu teh. lain nu meunang, anu loba nu maot. Anu mau. Loba nu maot teh ti saha? Ti kaum muslimin dina perang Uhud teh. Nu terluka loba ti kaum muslimin teh. Kaum muslimin teh sugan sieun, teu aing teu sieun. Babaturan urang marawat oge, babaturan urang terluka berdarah-darah teu sieun cenah. Kuring makan terus naon? Perang membela agama Allah cenah kitu. Cek jalma muslimin teh. Eleh fisik mah ngeun hatena kuat. Nah, hari jalma-jalma kafir anu menang, anu loba ngabunuh kaum muslimin, anu loba melukai kaum muslimin, hatena ciut sieuneun gitu tanya. Itu kusaha? Kugus ku Allah. Bisa gitu. Mungkin kejadian gitu zaman ayeuna Jarang. mungkin saja. Gitu. Kaum muslimin teh naon? Eleh naon? Tong perang dan teu perang di urang mah. Kaum muslimin teh eleh ku jalma-jalma kafir, eleh ekonomi misalna teh. Kaum muslimin eleh ku jalma kafir, eleh kekuasaan misalna teh. Kaum muslimin eleh ku jalma kafir, eleh dina bidang teknologi misalna teh. Kaum muslimin ku jalma-jalma kafir eleh dina segala bidang duniawi eleh misalna. Tapi kaum muslimin sabar berpegang teguh dina keimanan nana. Najan kaum kafirin mah jararaya, tapi kaum muslimin teh teu kieu. Najan kuring mah teu naon cenah kaum muslimin teh teu beunghar, teu boga kakuasaan, henteu jaya, tapi tetap kuring mah rek mempertahankeun agama Islam. Maka pasti jalma-jalma kafir anu jararaya teh bakal diberi rasa sieun ku Allah teh eta teh. Ngerti? Tah kitu. Padahal jalma kafir mah loba dunyana, loba duitna, maju ekonomina, luhur pangkatna, maju teknologina. Anger we lamun ku Allah dibere rasa sieun mah bakal ciut gitu tah. Ngertos? Ongkoh naon? Eleh tapi menang kaum muslimin mah. Ya, itulah kaum muslimin yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ulah gagabah kaum kafirin lah ka kaum muslimin teh. Ya. Bisa jadi kaum muslimin secara fisik eleh. Tapi lamun kaum muslimin anu secara fisik teh eleh, maranehanana sabar dan berpegang teguh membela agama Allah, najan eleh fisikna, maka Allah bakal mere rasa sieun ka jalma-jalma kafir. Ai jalma muslimin sieun moal. Sok ayeuna bandingkeun we. Jalma ieu teh Brian. Gagah perkasa. Kumaha gagah perkasa na Brian? Lamun nonyok kana temok, Brian mah lain leungeunna anu bocok. Tapi temok anu bobok. Bakat ku gagahna saha? Brian. Ari pek teh Dapi mah kumaha? Bora-bora nonyok temok cenah Dapi mah. Misalna imah contoh ieu mah. Nonyok plastik oge nyeri leungeun. Gitu tah. Ieu mah Brian mah nonyok temok naon? Temok nu bonyokna teh lain leungeun. Cek Dapi teh urang mah boro-boro nonyok temok, nonyok plastik ge teu kuat, urang mah lemah. Berarti Brian adalah jalma gagah, jalma kuat. Tapi berarti jalma lemah, jalma anu teu kuat. Mun aneh. Kumaha anehna?
Ari dapi mah dengarkan. Ari dapi mah ku Allah teh dibere rasa berani ya. Najan fisikna lemah. Ari Brian mah ku Allah teh dibere rasa sieun. Najan fisikna kuat. Oh. Ayeuna cenah akan ada pertandingan antara Brian dan Dapi. Gelut. Pertandingan gelut. Wah. Pek teh paharup-harup. Brian geus naon? Geus dihareup dina arena. Dapi can datang. Mana hasil Dapi teh cek Brian. Perjol teh Dapi. Pas datang Dapi, Allah mere rasa sieun. Kasaha? Ka Brian. Kisah geuning si Dapi teh. Pika sieun. Aing embung sieun gelutna oge. Bisa kejadian kitu bisa. Allah mah kawasa. Pedal Dapi telem teu bisa nonyok. Ai Brian mah jagoan nonyok temok oge ieu. Mata bonyok temok ge ditonyokan ke Brian mah tapi Allah mere rasa sieun. Tah seperti halna Allah nibakeun rasa sieun ka jalma-jalma kafir anu keur perang Uhud. Jadi secara fisik kaum muslimin kalah dasa eutik senjata ngentilu pedang ngentilu kaum muslimin mah ai jelema 300 nya mun teu salah mah. Bara 302. tah gitu. Perang Badar anu 313 mah. Oh deui lah pokona mah saeutik ke kaum muslimin teh pasukanana saeutik kuda kabur sawarehnya. Ai kaum kafirin mah loba senjata lengkap. Secara fisik mah kaum muslimin teh loba nu terluka, loba nu maot. Tapi sanggeus teh da anger we warani kaum muslimin teh. Sugan sarieun maka ku Allah diberi pertolongan, hate tentara Allah datang nyerang kana hate jalma-jalma kafir. Langsung weh ciut nyali jalma-jalma kafir. Nah, gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sholatan tulki biharu fi qulubil kafirin. Aya sholawat ru'ub. Sholawat ru'ub teh kenging nyandak tina surat Ali Imran ayat 150 hiji. Sanul fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Nah, itulah inti nama. Mudah-mudahan orang sadayana sebagai kaum muslimin diistiqomahkeun ku Allah teh dina membela agama Allah. Naon membela agama Allah na urang ngaji we urang mah heulaanan. Ku ngaji ieu teh sama dengan membela agama ngahirup-hirup agami. Jadi ku ngaji teh ngaji tafsir, ngaji tajwid, ngaji fikih, tauhid, segala ilmu agama sama dengan membela agama Allah. Dalamun teu diaji mah ilmu agama moal hirup agama teh barodo kana naon teh kana agama Islam teh. Fikih teu diaji atuh teu balener ibadahna. Tauhid teu diaji atuh nyengsar akidahna. Mata ku ngaji teh sama dengan membela agama Allah. Tah ku ngaji na sing sabar wayahna sing getol. Tah gitu ngerti? Ngerti. Shadaqallahul adzim.